Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana bilih nu teu acan uninga di YouTube aya channel namina Tumaritis 2 channel. Atuh mangga kasadana nyuhunkeun bantosanana di like, komen oge tong hilap subscribe, oge diklik tombol loncengna supados kenging notif-notif anyar ngeunaan video-video anu diupload ku Tumaritis 2 channel. Hatur nuhun. Dewa wawang tinulungan Reprenggung Purna Dewa wawang tinulungan Pating puring setan patulaya Reprenggung Purna Dewa wawang tinulungan Jurig pating puring setan kang patulaya Candra Pirawa mengade Ieu murid si Dharma Kesuma Piro gawe iya jang Dharma Kesuma teh kasep ya kang rupana. Ada urang teh mansen tugas. Kudu dihakan ieu jelema teh. Cingkian didek milih mana. Awi wae eta we kahandapna wungkul kaluhurna keur akang rugi akang atuh. Hayang kahandapna wae mah atuh akang Bang ukur kabagian celina meureun. Ayeuna mah sok urang remah-remah we. Lajeng dieu Dharma Kesuma dihakan ku Candra Pirawa sapadahan. Wow, waduh. Yen Candra Pirawa teu kiat ragrag sapadarita tur ayan wagledag sagala ai margina ieu Dharma Kesuma barang bakti mangsa panas salirana Candra Pirawa nu sakitu jangkung ageung ngagedepung di palagan Yuda saharita Candra Pirawa teu katingalieun ku sadaya nonton di palagan Yuda. Lami-lami hangantika tubah. Wah. Aduh geuning kiadi kakarek aing akan jelema panas. Aduh, untuing eueuh dilu aduh. Aing mah ieu ompong jadi rak-rak ompong. Aduh akang mah ompong tadi dana geus kolot. Wah cilaka. Kumaha ieu Kang kekek. Akang sok ras inget kana kacapusti Bagaspati dunungan urang anu baheula. Naon teh ieu teh? Nya ka Gusti Bagaspati. Pan urang teh saacana ngansik di dirina Prabu Salya teh panti Gusti Bagaspati heula ti petapan arga belah geuning baheula. Eta lupatlah. Da urang teh boga urang teh lintang ti Bagaspati. Ngan harita yen Gusti Bagaspati teh mati gaduh hiji turunan. Wanita gelis lain kaulinan endah lain pupulasan alusna satungtung deuleu kakasihna teh Dewi Setawati. Wallah ieu ras eupina damel terus ngan harita yen si Nyai anu gelis putrana Bagaspati kakasih Setawati teh kaedanan ku hiji impian. Ngimpi patepung lawung patepang rajing hiji satria kakasih Raden Arasoma. Eta
Haju hari tegeningan Dewi Setawati teh ngutus Ramana nyata Gusti Bagaspati tipi orang milarian satria kakasih Arasoma anu tepung dina impian. Saur Bagaspati naoskeun ka putrana naha ai jenenganan nyangemkeun ai lemurna anu matuh. Empat pasikanna teu ngabejakeun atuh lieureun Gusti Bagaspati teh. Ngandu meku kapaksa kutual sasatku putrana. Dugi ka ih. Aya nu dicolide geuning Gusti Bagaspati ini milarian eta satria kakasih Raden Arasoma. Atuh dasarku kitu we meureun kudu aya jirimna ta impian teh. Asangrog sedih satengahing alas kerendawahanna. Di hiji leuweung anu luang liu. Sahaja Kang eta Arasoma teh. Nya. Tuluy kumaha teh si Soma teh. Terus Arasoma teh harita yen ku Bagaspati teh dibawa ka patapan Argabelah ngan cenah manolak. Ai saur Bagaspati teh cenah wayahna we ieu. Putra kaula teh sasatna cenah kaedanan ku hiji impian patepung lawung patapang rarete jeung hiji satria kakasih Arasoma. Atuh Arasoma teh cenah akang ngecek Bagaspati ini. Tepikeun ka teu narima malah nyebutkeun teng manuk teng anak beraku kunjungan cenah bapana jurig anakna ge kelong wewe cenah gini. Nya Arasoma teh anu sapeta ngomongna teh baheula heueuh. Nya eta tah anu ayeuna jadi dudungan urang nu kadua tah eta tah Prabu Salya da keur ngorana marana teh nya eta Arasoma. Nya ngan harita tuluy dibawa ku Gusti Bagaspati nya eta tepi ka disirep da itu disirep para ngalawan mah eta si calon minantu teh rada badegong ongkoh parang geus disirep diasupkeun kana hendongna dibawa ka patapan Argabelah parang dibuka disirepna tapi ka ngamuk deui geuning harita. Nya ka Gusti Bagaspati malah mah ngiduhan lain duhan deui pungkur bari jeung nyingsringan ongko sengek cenah kitu geuning hari. Ngan barang yen nguping sorana Setawati Arasoma teh ngareret. Barang ngareret manehna ngagebeg geuning ka tempo kurang. Nah terus jadi bogoh. Ngan harita barang geus diremokeun barang geus laki rabi Setawati jeung Arasoma ge da kitu meureun. Da tadina ge embung boga mitoha jiga juri kalakuan jiga genderuwo. Raksasa rupana alasan geuning harita teh cenah cek Gusti Bagaspati alasan dina ngimpi cenah di pasihan lelepen cenah ku Kangjeng Rama Bagaspati ai watangna emas 24 karat ngan batuna koral. Tah ieu teh cenah nyai ka garwana teh geuning ka Setawati. Ieu teh kedah didugikeun cenah ka Kangjeng Rama ieu impian teh. Atuh harita geuning dipepikeun eta kecap Arasoma ku Setawati. Atuh Gusti Bagaspati mah kabubuhan surti. Senadian wujud tiur rupa buta nanging pinandita gagas sakti mantra guna punjungi lapapak. Cenah cek Gusti Bagaspati teh ieu mah tarik cenah ka diri aing. Karti cenah nyai. Meureun disebut cenah watangna meureun maraneh Setawati jeung Arasoma ai batu korana meureun cenah ama. Cing titah ka dieu we cenah Arasoma harita geuning dipanggil Arasoma. Barang disanggakeun kitu nya Arasoma aakukuk teh eraeun meureun harita teh. Nya rada beureum irungna teh geuning sapotong teh harita. Kubanding ku era-erana. Ngan kulancaran eta Gusti Bagaspati geus apal kana hiji impian jeung surti teh atuh harita
cek Gusti Bagaspati cenah Raden eta impian teh geus aya di diri ama geus aya dina kantong ama kabeh kardi eta impian disebut cenah meureun watangna teh sampean jeung anak ama Setawati ai koralna ama tah geuning harita Bagaspati teh nanyakeun ka Rasoma eta batuna batu koralna kudu dikumaha bisa ngem Arasoma teh cenah ama mun bisa mah piceun eta batu koral teh da goreng cenah kitu berencek Gusti Bagaspati teh cenah beureun ama teh kudu pae kitu tah harita ngan cenah ama moal bisa mati lamun ieu Aji Candrabirawa can kaluar dina diri ama dasar geuning harita bakat kudeudeuh jeung nya kami nantu utama nama ulah tepikeun ka pegat jodoh Setawati jeung Arasoma tepikeun ka korban urang harita dikeluarkeun dipindahkeun ngancik teh nyaeta ka Arasoma anu ngagaduhan gelar ayeuna teh Prabu Salya ngan harita cenah jig Candrabirawa maneh pindah pingancikeun lain ti kaula tapi di minantu kaula ngan akhir jagading geto mun Arasoma salah tekadna ku lampahna nirsa kalakuan sabab naon ilmu moal deuk mampu pangarti moal deuk mati pangabisa moal mampan lamun salah ngagunakeun ieu eta itu geuning harita ngan di mana salah tekadna salah ucapna pekarakan we cenah ku maneh Candrabirawa geuning kitu inget teh Ki Adi jadi aduh tunduhna ngadenge dongeng akan itu geuning corona mah aing geus sebrek wae sugan aing teh tungkul teh ngadengkeun ngelai oh nya dulu ya Arasoma teh naik gerak-gerak lain nyambung nantinya cim